Wilujeng sore, abdi ti media sakola. Dinten ieu abdi bade ngawawancara sababaraha narasumber patali jeung kajadian kahuruan anu kajanteun di lingkungan ieu. Katarosan kahiji, naon sebab kajadian kahuruan ieu? Dumasar karena panelotikeun kahuruan ieu disebabkan ku korsleting listrik sana guncang lantaran imah-imahna pada kacang anu bahan gampang kadurek. Kumaha kaayaan nalika kahuruan kajantenan? Pokoknya senengna jang masukna kandang. Kami sararea panik, tapi langsung nyelamatkan diri jang barang-barang penting. Warga sabudaran oge silih tulungan. Naon wae lengkah anu dilakukeun ku warga sanggeus kajadian ieu? Kami langsung mengamankan lokasi dan mendaftarkan warga ke Kapangaruhan serta melaporkan ke pihak kelurahan. Sajabat eta kami ikut ngebantu bantuan sementara pikeun korban. Naon pangingat atanapi himbauan pikeun masyarakat sangkan kajadian ieu teu kajantenan di Himbau ke masyarakat supaya lebih hati-hati dengan menggunakan listrik, rutin periksa instalasi listrik serta daya mantep alat elektronik lamun lima kosong. Matur nuhun kasadayana kana waktu sareng keteranganana. Moga kajadian ieu janten pangajaran pikeun urang sadayana.